Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina poe ieu urang tiasa ditepangkeun deui sareng pelajaran basa Sunda. Pelajaran basa Sunda anu bakal dipedar masih keneh paguneman nuluykeun hanca anu kamari. Dina tatap muka ayeuna ngeunaan kumaha ngalalapkeun kecap pun sareng kecap tuang sareng baris dipedar oge ngeunaan vokal jeung konsonan dina basa Sunda. Dina tata krama basa Sunda aya kecap pun jeung kecap tuang anu miboga kalungguhan khusus. Titenan contoh kalimat dihandap. Yeuna pun adi tos kelas 4 SD. Pun bapa teu acan mulih di kantor. Dina contoh kalimat di luhur aya kecap pun adi jeung pun bapa. Kecap pun adi didinya ngandung hati anu kuring. Upama urang ngagunakeun ragam basa hormat. Pun adi ngandung hati adi kuring. Pun bapa ngandung hati bapa kuring. Upama urang geus ngagunakeun kecap pun adi, upamana teu kudu ditambahan deui jadi pun adi abdi. Nya kitu deui pun bapa teu kudu ditambahan jadi pun bapa abdi. Anu diajak nyarita geus tangtu nyahoeun. Yen anu dimaksud pun adi jeung pun bapa teh nyaeta adi jeung bapa urang. Lain adi atawa bapa nu diajak nyarita. Kecap pun oge digunakeun pikeun ngalemeskeun istilah pancakaki. Upama urang nyarita ngagunakeun ragam basa hormat, ku kituna teu merenah upama urang ngagunakeun kecap pun rai atawa pun rama. Ngatan deui contoh kalimat dihandap. Kamari abdi tepang sareng tuang rai. Dupi tuang rama aya di bumi. Dina contoh kalimat di luhur aya kecap tuang rai jeung tuang rama. Sabalikna tina kecap pun, kecap tuang didinya ngandung harti anu anjeun. Kecap tuang rai ngandung harti adi anjeun. Tuang rama ngandung harti bapa anjeun. Upama urang ngucapkeun tuang rai atawa tuang rama geus jelas anu dimaksud teh adi atawa bapa anu diajak nyarita, lain adi atawa bapa urang. Henteu merenah deui upama jadi tuang adi atawa tuang bapa sabab bisa jadi salah harti. Nah, urang pedar ngeunaan vokal jeung konsonan dina basa Sunda. Vokal dina basa Sunda teh kabehna aya 7. A, I, U, E, O, E jeung E. Wangun hiji kecap aksara vokal teh bisa nempatan sakabeh posisi, boh di hareup, di tengah, boh di tungtung. Iwal vokal E anu teu bisa nempatan posisi di tungtung teh. Hartina taya kecap dina basa Sunda anu ditungtungan ku vokal E. Sangkan leuwih jentre pek ku hidep tengetan ieu bagan dihandap. Kadua, konsonan. Jumlah konsonan dina basa Sunda kabehna aya 18. Nyaeta B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, Eng, N, P, R, S, T, W jeung Y. Teu beda ti vokal, hampir sakabeh konsonan dina basa Sunda oge bisa nempatan posisi di hareup, di tengah jeung di tungtung iwal konsonan C, J jeung N. Sangkan leuwih jelas pek ku hidep titenan ieu bagan dihandap. Dina basa Sunda salian ti 18 konsonan di luhur aya oge konsonan anu mangrupa pangaruh tina bahasa asing. Di antarana hiji konsonan tina bahasa asing
anu diucapkeunana sok diluyukeun jeung aturan basa Sunda nyaeta konsonan F, Q jeung Z. Contohna pirasat nuliskeunana pirasat, akidah nuliskeunana akidah, zakat nuliskeunana zakat. Nu kadua konsonan tina basa asing anu diserap atawa nu diserap secara murni luyu jeung basa aslina nyaeta konsonan X jeung P. Contohna tip X, ekspres, vokal, volume, voltase jeung rea deui. Sakitu rupina pelajaran basa Sunda nu tiasa didugikeun, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Supados langkung jelas mangga hideuk tiasa maca buku-buku pelajaran basa Sunda anu sanesna. Cag sakitu heula mangga urang tutup ku salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.